A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum waskuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Wa qala ayyadhan fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Al-ayah ismamil ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum bil Islam. Al-hadis. Tabarukan biddu'a Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaih. Amin. Allahumma arham ummata sayyiduna Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyiduna Muhammad. Allahumma aslih an ummati sayyiduna Muhammad. Allahumma yassir lana umurana wasra sudurana wa nawwir qulubana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal al-mukarramun wal mukarramah. Nukusim kuring dihormati sinareung dimuliakeun jajaran para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah. Dikawit nu anom dugi ka nu sepuh wabil khusus sesepuh ieu blok naon ieu teh Lampuyang. Anu simkuring teu tiasa absensi hiji per hiji namung demi Allah teu ngira-ngira rasa hormat simkuring ka marantena. Wabil khusus Raka simkuring pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Karomah. Urang doakeun guru urang sadayana nu aya di ieu patempatan mudah-mudahan ku Allah sing ditambih-tambih kabarokahanana. Amin. Sing ditambih-tambih keberkahan umurna. Amin. Sing ditambih-tambih keberkahan rizikina. Amin. Naon rupi cita-citana ku Allah sing dikabul tur diijabah. Amin ya Rabbal. Teu hilap nu sami-sami ku simkuring dihormati sinareung dimuliakeun para juama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah. Dimulai pangkat paling handap disebutna Bapak RT, aya RT na, RW na aya, kuwu na aya,
Alhamdulillah, ketika umaro dekat dengan ulama, insya Allah bakal ngadatangkeun hujan barokah, amin. Orang doakeun aparatur pemerintah dina ngajalankeun tugasna ku Allah sing diamanahkeun, amin ya rabbal. Teu hilap nu sami-sami ku sim kuring dihormati sinareung dimuliakeun, wabil khusus sohibul maqasid keluargi besar Bapak JJ sakeluargi, sabab wasilah keluarga besar ngulem ka sim kuring. Hakikatna Allah nganterkeun wengi ieu sim kuring tiasa silaturahmi ka ieu tempat. Urang doakeun mudah-mudahan ieu keluargi besar Bapak JJ hajatna ku Allah sing dibarokahkeun, amin. Terutami murangkalih anu dihitan mudah-mudahan ku Allah sing janten murangkalih anu soleh, sing janten murangkalih anu waladun sabik, tiasa ngangkat derajat ka ibu ramana dunya sinareung akhiratna, amin ya rabbal. Oge nu kusim kuring dihormati sinareung dimuliakeun para bapak anu sangat luar biasa antusias, oge para ibu anu araremok bangun geus tunuh aja tunuh. Ente entah kitu nyuaraan ngaji jeung uing kada aya suaraannya. Siap. Ece abdi mah sok bingah lamun ece keluar suarana lain kunanaon ngaji teh asa jeung dulur, da memang di dieu mah ngaji teh jeung dulur Kang. Bisi hoyong uninga setelah panca kaki uing jeung pengersa akang pimpinan pondok pesantren teh masih kene dulur. Di mana dulurna ti nasab. Jadi ti aki karesan aki mantena sareng aki uing sarua aki-aki. Ya lamun penting ieu toronton ngaji nagalak wios. Moal ijid moal punungan, moal balik ti heula, moal ngongkosan. Edan geus ku Pak JJ. Ieu mah bingah amar wa tasuta, bingah ka giri-giri wengi ieu tiasa silaturah. Ngan supaya raos da ngaji mah geuning urang sok keukeuh hayang sakedeung beda jeung ayeuna nu sanes terus umi ngajina rang berebetkeun bae siap. Kira-kira urang ayeuna bikin kesepakatan wengi ieu sim kuring ngajina di dieu sajam siap, 2 jam siap, 3 jam penyiksaan disiksa jauh-jauh ti ngaji 3 jam kapalang can pegang mah uing. Jaran gaji mama saya pulut ping ngadenge toronton panyate Kang di tempat teh pameunteun dileukeun teh beungeutna jeung beuteung. Kemae umi ieu mah geus padol ti Gusti. Ngan ngaji nama urang singkat paradat melekat balik di dieu mah wa astagfirullah. Kitu geuning lelebokeun bae. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Geus jadi hiji kebanggaan bahkan kahayang nu jadi indung bapa. Setiap indung bapa ngacita-citakeun hayang boga anak soleh leres. Walaupun indung bapakna teu pati soleh tapi hampura ditanya cita-cita anakna hayang soleh pasti hayang soleh eta kahayang kolot. Ngan hampura ia mencetak generasi soleh teh tidak semudah mengucapkan, butuh daripada proses dan totalitas daripada indung jeung bab. Tingali ku orang bagaimana seorang orang tua yang sukses dalam Al-Qur'an saha ajengan namina Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam hiji kolot anu sukses, cirina sukses putra Nabi Ibrahim mah soleh kabeh. Bu, lamun orang gaduh murangkali soleh kabeh bunga. Lamun dibanding mending boga harta loba mending anak teu soleh. Mending anak ngan hayang mah harta loba anake bari artina hayang boga anak soleh kabeh teh hese. Urang mah ya kecapari bahasa cau ge aya butitina cenah bener teu.
dina samangar teh kalapa moal alus kabeh aya burukna ngan sok sanajan kitu urang keukeuh hayang boga budak seperti Nabi Ibrahim alaihis. Diantawis pagawean Nabi Ibrahim kumaha mi Nabi Ibrahim mah tiap wengi sok nangis ngaluarkeun cipanon ngajerit maratan langit ngociat maratan jagat nyuhunkeun ka Gusti aon disuhunkeun ku Nabi Ibrahim Rabbi habli minas umi osok gugah ti wengi ari hudang urang ti peuting salat apa kiih nah makin nyengir cing kira-kira hudang urang ti peuting salat apa kiih ari geus kiih naon atunya ngisang paingan bau hangseur paguwu atuh geus wiwis mangis geus ngisang ngangocalana kira-ku calana dipuih-puih kumaha lamun katempo ku budak cek budak teh bawa-bawa edan dina ieu aya sarang odeng ieu hampura. Ternyata mencetak generasi soleh harus diciptakan orang tua yang soleh. Iya ayeuna keluarga besar Bapak JJ titipan murang kali anu wastana Cep Jio ieu merupakan nikmat pang ageng-ageng nati Allah hadirna Jio di syukuran anu jelema kadang-kadang geus poho kana syukur ka Gusti. Urang masok loba ngitung ayeuna naon nikmat daripada ngitung syukur leres teu. Urang masok ngitung pamere daripada ngahaturkeun nuhun padahal cek Allah mesing urang ngitung nikmat sekalipun yang kita pakai komputer yang canggih kalkulator yang hebat tidak mampu menghitung nikmat dari Allah. Betul apa betul? Urang maka hitung diajar menghitung geus sabaraha urang nyukuran nikmat di Gusti Allah. Ieu gaduh murang kali teh nikmat pangageungna Kang. Lamun urang teu gaduh murang kali sangat luar biasa sedihna bahkan dipaksakeun nepi ka urang ayeuna maksakeun butuh duit ratusan juta dengan sendirina Allah nitipkeun murang kali ieu murang kali syukuran sangkan murang kali anu soleh insya hampura atuh hampura zaman kiwari loba jelema geus teu eling ka Gusti. Loba jelema geus teu inget kana nikmati Gusti. Maka lamun jelema geus teu eling geus teu inget kana nikmati Gusti Allah, maka cek Allah tunggu bakal ku aing diturunkeun adab naudzubillahi min. Emut ku urang pikir-pikir 2 tahun ka tukang bencana di urang seueur apa loba eta keneh. Seueur alias banyak alias loba alias kasir leres tah Bu. Banjir bandang aya puting beliung kaluargan sorana mi ngaji jeung toronton aya aturana giran uing ngomong ece wayahna cicing giran ku uing ditanya wayahna ku ece jawab da ditempokeun wayah mah aing era teu percaya mah ece kaluhur uing dihandap dikiekeun hayo teu kieu mas ya siap kaluargan sorana siap banjir bandang aya puting beliung cek corona tapi ka dieu corona tapi kabagean duit 600.000 nu kabagean anu henteu loba nama kabagean da moal dibere moal umi kuing sok mending cager mending corona mending cager atuh 600.000 naon bener teu corona geus beres bahkan diturunkeun deui di Cianjur aya gempa bumi bahkan di Banten aya tsunami naon make dicaritakeun ajengan eta musibah bertubi-tubi artina geus datang musibah mah ternyata nyawa teh murah leres teh urang nu hirup di alam dunya heug bae boga cita-cita ngancek Nabi catet anjeun hirup di alam dunya aya nu ngejar anjeun ajrail seperti anjeun ngejar dunya hirup di ayam dunya hartina urang sing hirup inget kana ma nu ngaji bakal mustami bakal bapak-bapak bakal ibu-ibu bakal
Orang kaya mati orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Bapak RT, ya bisin lewah kawing bagu, Kiai, Paneri, baku jauh-jauh ka dieu didoakeun maut. Ya, Kak Kiai mah ke sakumaha urang rada bedegong, mingguan jarang pati datang, berjamaah tarapati ka masjid, keukeuh maot mah urang butuh Kak Kiai, bener teu? Sok ageng jasana ageng, kamaotan nu diteang, cingkompak kamaotan nu diteang, ngamandikeun, ngapanan ge, nyolatan ge, ngagotong ge. Astagfirullah, bener Kiai ini kang ngagotongna beres nyolatkeun kieu nyala ilah arek ka mana cicing si aing keur proyek nu modar. Tapi memang bener Kang ce di urang mah di Sunda bener tong teuing kamaotan tengah peuting aya nu karasa di teang saha dokter sia naon kaki aing curiga tapi memang bener nya Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah kapalih dia masih kene sami satu acan ka dokter teh urang mah sok keketrok heula ka bumi Kiai leres temi abdi di Sukabumi jam 11 peuting anu keketrok kieu keketrokna ya dibuka teh aya aki-aki naon teh bah jam 1 peuting ngaganggu jam 11 jam 1 ieu teh jangan hampura ngaganggu aya naon pun incu asup ke rumah sakit rek lahiran teu bijil-bijil bahkan kudu aya duit 30 juta jang operasi sesar terus datang ka aing naon emangna aing neuneun saham maksudna rek minta doa emang aya beungeut Bang Emok gitu ece aya beungeut Bang Emok menyebutkeun duit papan keur nyaritakeun kiai teh lalakonna make kena duit teh kan sakumaha tunuh guru urang jam 1 peuting dikerokan ku masyarakat dianyuk teu teu sakumaha tunuh antosan mangga lumpat ka cai geus ka cai ayeuna nyokot cai wudu geus nyokot cai wudu nyuka kutab adkar didinya zikir petang sore peuting baginda Nabi Muhammad komplit di mutolaah di suridang di bulak balik urang ngahaja neangan doa lancar ngajuru umi setengah jam alhasil teu kapangi aing bingung maca doa naon bari ngasongkeun cai model kieu hampura di Sukabumi lamun cai jang mubalik aya kieu bentukna model kieu ieu teh jang lauk cupang emang aya beungeut cupangan gitu wing kena helah gitu tenanawan alhamdulillah ya pancek dokter gitu ketika manusia kekurangan air akan terjadi dehid makanya air bening ini kategorinya air murah murni murah ceu nu kieu teh ceu ieu dibere ieu doana ti Kiai Sukabumi bisi eueuh hese lancar hese ngajuru dibawa ka rumah sakit ayeuna mejen-mejen kene ieu doana ngan kudu inget ya doana naon bismillahirrahmanirrahim nah make bismillah kenalika keur ngalogat bismillah dina kitab Ukurujen umi eueuh akang aya sejarahna dihikayatkeun aya hiji ulama teu damang repot tos teu damangna geus parna pisan namun bahasa kedokteran medis stadiumna ge geus stadium 7 geus hese ubarna ka dokter teh cager ka tabib teh cager akhirna eta ulama sadar diri panyawati Allah doa obat bahkan acis eta mah ala kadar ikhtiar kusabab ayeuna sadar panyawati Allah anjeunna zikir ka Allah naon zikirna bismillahirrahmanirrahim apal apiraku eta apanya bismillahirrahmanirrahim sabaraha wangsulan saloba-lobana
sanapas bismillah, sanapas bismillah, sehingga tepi ka teka hitung saloba-loba na maca bismillah. Begitu ngadenge sejarah eta musim kuring langsung dipraktekeun. Peuting tadi aing ngaji di Garut Kang, begitu turun na panggung aya ibu-ibu ngabeberi ajengan pidoana murang kali nuju teu damang. Wah teu loba jampe naon dibacakeun we bismillahirrahmanirrahim cager sia subuh-subuh nelepon ajengan alhamdulillah dijampe ku ajengan teh murang kali teh modar. Oh cai jadi modar atau gitu mah tong nyalahkeun doa geus waktuna we ajalna bener. Mi kan ieu mah serius mi nya tulis ya lamun urang hese lancar ngajuru tah doana kieu ye Bismillahirrahmanirrahim cicing atuh ke heula can dititah da sabudak TK ieu Bismillahirrahmanirrahim mursia mursitu. Ah make seuri euy. Umi salah teu? Pan tadi geus dicaritakeun fadilah bismillahirrahman. Udah ajengan mah make aya mursia mursitu eta mah tama pamali bahasa urang. Nu penting napa maca bis hate sing yakin ka Gusti. Kan bismillah teh tawasul bil kalimah cek santri mah bener teu? Sing yakin dengan bismillah maka datang pitulung Allah nu mana Ar-Rahman nikmat dunia dibagikeun ka urang sadayana sing yakin etana maka na mursia mursitu mah umur sia sakitu dina pada leungit panyakitna. Mi pah canak ieu ka rumah sakit ieu cai inumkeun ka incu abah usapkeun kena beteungna inget ti uing bahasana di mana langsar pasti bijil. Di mana langsar pasti lamun teu langsar moal. Tapi kan Mang Santi sok bingung jeung aki-aki mah ngomong teh kudu diulang-ulang ajengan kumaha cara nginumna. Ieu ceuk Nabi tuntunanana di mana rek teh ku pali katu. Kieu cara nyekelna, kieu cara eutna umi kupingkeun bari tingalikeun bili lepat. Tah ngaoskeun bis sanes haus nyontokeun teringat apa yang disampaikan guru besar ceramah almarhum al-maghfurlah Ki Haji Jainuddin MZ Allahumma gfirlahu amin. Mau balik ketika ceramah maka bagaikan kendaraan membutuhkan bensin rek nanya ke orang dieu motor jeung mobil bensinna loba mana nya komo aing toronton kurang kene sakieu mah ieu mah karak aya susu jeung cai da ngeunah nama wayah kieu mah nginumna ge cai kopi hori hideung bener teu kan jadi mubalik mah kedah teratur Kang abdi mah ku ayeuna kedokteran bahkan ku asisten teh diatur naon sababna sorat teh kedah dijaga upami enjing ti enjing dugi ka sore abdi nginumna cai herang upami ayeuna ti jam 5 sore nepi ka jam 12 peuting abdi nginumna ayeuna susu ti jam 12 peuting nepi ka subuh abdi nginumna susu nu tungtungna hideung nya kopi susu maksudna kopi susu sok ka mana-mana ieu mah diinumkeun sugan we jadi berubah cai kopi tapi bari cai kieu teh sok hayang nyorowok heula meunang teh umi bagaimana aku kan betah ceramah sementara aku tunduh gelisah. Jangankan menyambutku dengan rokok kesukaanku, secangkir kopi tak tersedia. Heureuy tadi tadi gini pasihan kopi mangan ieu mah bunga we alhamdulillah mi begitu ka dokter kudu aya duit 30 juta jang operasi sesar kudu kiai dengan kalimah bismillah tawasul bil kalimah cager lancar ngajuru alhamdulillah
Rek nanya ke masyarakat orang ayeuna blok Lampuyang bejana cerdas jeung pinter. Rek nanya lamun ka dokter kudu aya duit 30 juta, kari-kari ku kiai beres lancar ngajuru, pantes teu ka kiai mere 20 juta. 10 juta, 5 juta, 3 juta, 1 juta, gope koret sia. Ieu mah hayang na we resep di tahunggul 2 poe kemudian kur datang mawa kresek badag panyate naon kur cau ku lutuk peuyeumeuun. Emang da kiai teh tangkulak cau. Bari mere amplop Kang sabaraha cing amplop namang. Lain hanya selembar surat, kiai maaf Anda belum beruntung. Kelos ya ngagawean kiai. Sing nyaah gagi. Sing nyaah gaaj. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Tawasalna bibis wabil hadi rasul. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Tarikolot bojong kaso kapasar wawarancatan. Beki kolot beki ngaco embung salat Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salawe ma 25 mobil sedan cetna hejo. Awewe zaman ayeuna bisa dangdang teu bisa nge. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Ari jilbabna dibengket eta bajuna tos leupet. Calana ge meuni merecet bangun hayang katempoh. Salatullah salam batuk aing ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin. Ala yasin. Umi aing GR diantiran kopi. Waalaikumsalam. Nuhun Kang kopi. Kan hampura nya Kang nya di palih kulon mau pami aya kopi teh sok aya sampunami saslop. Atunya heus sorangan nongkrong eraeun jang nongkrong mah kudu alus pan di tongkrongan kudu gagah. Nya eta pami aya teh aya mah wios kedah aya. Mi teras ngajina ieu teras. Siap sajam siap. Bener Pak Kuwu orang dia mah ahli ngawadus ya. Iya maaf. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada keluarga besar Bapak JJ? Nikmat terbesar anjeuna geus ngajalankeun kewajiban kolot kanu jadi anak. Karena apa? Anu ngaranna kolot hampura manakala ngagaduhan murang kali ngagaduhan kewajiban anu kudu kurang dilaksanakan. Sabaraha kewajiban kolot kanu jadi anak saur ulama fikih aya 3. Hiji di mana orang boga anak ngaranan eta budak sing hade ayyuhsina ismahu. Mi
namian murang kali sing had sesuai tuntunan aga. Kadang-kadang urang mah nyieun ngaran budak teh sok sakahayang. Akang bejana akang boga budaknya alhamdulillah urang teh nama seukeut geuning. Terus kumaha boga budak saha ngaranna? Da urang teh kamari mah keur gawe di Cina saha ngaran budakna? Tapa we ka bos. Naon ngaranna? Liang Tai. Abong bapakna gawe di Cina, aya nu hiji nu kadua, eta mah keur di Korea, saha ngaranna? Eta mah siang-siang hayang ngising. Aya nu katilu eta mah keur di Jakarta, di ngaranan saha? Eta mah da awewe ngaranana ku abi teh Neng Hernia. Oh, hernia di Jakarta pantes jadi urang mah hernia teh penyakit burut. Artina ngaran budak sing hade sesuai tuntunan aga. Kunaon make mere ngaran budak sing hade? Eta ngaran bakal dipanggil di manakala dipanggil 40 orang nu manggil jadi doa. Maka mere ngaran ulah sakayang. Upami lalaki awaliku Muhammad, ku Ahmad, ku Abdul. Ngaranan seperti ayeuna nu dihitan namina saha Muhammad Kenjo Asabani atanapi Cepio. Mudah-mudahan akhlakna seperti baginda Nabi Muhammad. Mau kodong-kodong teu beja-beja bawa ngaran teh nepi ka ustad gitu apalun. Ece bejana ece ngaboga budak. Alhamdulillah Pang Ustad. Saha ngaran budak ece? Da alhamdulillah da bapana teh geuning sok ngaos. Walaupun teu tepat tanya ka ustad. Saha nu kahiji mah nyata ngaran teh Ujang Firaun. Ujang Firaun heuh Quran ngaranna Firaun cing atuh ngaranna sing hade. Anu kadua aya tama si Jahim cenah. Atuh ngaranna neraka ece meureun. Ya ngaranan sing hade upami awewe Siti atanapi Sayyidati ngan geus eraeun lamun boga budak urang di ngaranan Islami leres teh. Gua mamah di ngaranannya Ujang ayeuna mah ngaranna Usman bin Affan mu. Hayang naon tuh maneh ngaranna? Hayang boy, ya boy utah genyir. Urang mah hampura. Mere ngaran ge sok sakahayang. Komo orang Sunda ngaranna halaeun. Saha ngaran budak akang? Oh ngaran budak abi nya eta ngaran budak abi teh nya eta si Entot. Panah halaeun. Itu cek bapana teh bejakeun sarena mamah heula bejakeun nya. Colonggung teh cek eta budak bapak-bapak cek mama sarena Entot heula. Tu panah halaeun. Urang mah sing hade ayu sinais. Fa inna tud'auna yaumal qiyamah, maka bakal dipanggil di poe kiamat ngaran pamere kolot. Eta ngaran jadi doa. Maka tong sembarangan urang boga budak ngaranan sing alus seperti ieu Muhammad ngaranna Muhammad Kenjo As-Sabani. Mudah-mudahan ieu murangkali sing jadi murangkali anu soleh amin. Anu kadua naon? Wa adabahu. Di mana geus dibere ngaran Kang punten teu cukup mere ngaran sing hade tanpa pendidikan. Leres teu? Apalah arti sebuah nama tanpa pendidikan? Loba geuningnya bosna copet, loba bos judi, loba bos mabok, ngaranna Abdullah loba. Eta teh ngaran hungkul tanpa pendidikan. Berarti kewajiban kolot kumaha? Didik anak urang sangkan jadi anak Tiiraha mulai ngadidik tingali dina kitab Ihya Ulumuddin rek ngadidik anak teh dimulai tina 3 tempat. Hiji qoblal wiladah, 2 indal wiladah, 3 ba'dal wiladah. Umi lamun hayang umi boga anak soleh dimulai memeh dilahirkeun. Rek bobo jeung nu jadi caroge wayahna ulah rumah sahala mulai langsung smackdown. Urang mah kudu wudu heuh. Umi wudu heuh. Osok wudu osok. Ari bade salat unggul. Mi rek bobo jeung si bapa teh wudu heuh. Geus wudu salat 2 rakaat. Geus salat 2 rakaat maca yas. Geus yasin maca waqi. Geus maca waqiah maca tabak. Geus maca tabarok dikir satunuhna. Atuh teh jadi meureunnya. Artina ulah sembarangan. Bahkan tingali dina kitab ayeuna Fathul Ijar makang lamun hayang boga anak lalaki soleh teh bapakna naik tika tuhu turun di kenca. Lamun hayang budak awewe soleh naik di kenca turun di katuhu. Ada aing mah anakna ge hayang sajodoh atuh naik we ulah turun-turun.
hartina jeung adab-adabanana lamun hayang urang boga anak manakala urang geus ayeuna bobo ibadah jeung nu jadi caroge akhirna jadi 4 bulan di dieu sok aya 4 bulanan aya 4 bulanan dibacakeun surat surat Mar surat Muham sok diaoskeun eta tujuanna naon supaya anak urang soleh leres teu pertanyaanna ari Quran nyampe teu dibacakeun nyampe tong teuing ayeuna Quran tibang kahalangan ku kulit beuteung urang nelpon ka Saudi ge di dieu tapi leres semi kan kade Mang Sandri bisi mukim di kota ngomong ka ibu-ibu mah sing jelas ieu mantan di demo naon di demo naon abdi kantos di demo ajengan naon cenah ceuk ajengan lamun 4 bulanan dibacakeun surat Yusuf anak urang bakal soleh emang kumaha geuning pada urang mah tutung. Oh atuh tong nyalahkeun budak ceuk tingali bapakna warnana merah kuning kelabu apa hejo cenah atuh isi bapakna hideung teu hayang anak bodas teu moal kahartieun sok aya nyalahkeun surat kitu aya 4 bulanan dibacakeun ku urang doa artina dina 4 bulan eta ikhtiar kolot sangkan anak urang soleh bahkan janin yang sehat janin anu sering dibacakeun Quran jeung sholawat bahkan ayah hikayat hiji wali na eta ngagaduhan murang kalih na lalaki 4 eta lalaki soleh kabeh eta saha ngaranna Habib Abdullah bin Muhammad ngagaduhan murang kalih 4 eta murang kalih na 4 soleh kabeh ditanya resepna naon resepna tiap wengi bojona keur kakandungan tidak terlepas tina doa Rabbi habli minas ajengan tong diomongkeun kitu ajengan mah teu ngarasa ih keur ayeuna hamil mah samar kahayang bener teu sok aya nu kitu keur hamil samar kahayang aya nu geuleuh kana baso aya nu geuleuh ayeuna kana daging aya nu geuleuh ka salaki aya nu geuleuh kana duit banget mata duitan nunggu karena duit mah teu geuleuh ka salaki mah aya nu geuleuh bener teu malah tempo-tempo sok hayang seuri da urang mah kadang-kadang masih kene kuat lamun aya kahayang pamajikan keur hamil ke kandungan teu dilaksanakeun sieun ngelai aya nu kitu aya masih kene laku di dieu sama geus sarua da dulurna kene jeung urang Sukabumi urang nya eta bapakna geus kerek pamajikanna mi ogo bapak naon udang naon itu dede nah hayang naon si dede si dede hayang pais tai ucing sieun ngelaih teh meureun keur kakandungan neangan peuting-peuting neangan senter neangan tai ucing geus mangih tai ucing teh syukuranana alhamdulillah teu bayanganna ngelaih teh budakna geus meunang tai ucingna diasakan dipais geus kitu dianterkeun mama demi cintaku kepadamu aku serahkan pais tai ucing kumaha bahasana ceung si dede asaan heula ku bapak gelo sugan teu kapalang edan qoblal wilada bu aoskeun sholawat aoskeun bacaan Al-Qur'an saloba-lobana sangkan naon janin urang soleh janin urang ayeuna bager sehat hanya kolot kanu jadi anak ibu rek nanya ameh kakupingeun ku murang kali umi ari hamil teh ripuh henteu geus nyaho ripuh nyieun deui tengah aja cenah resep euy lamun teh malan poksang di dieu euy emang kudu kitu aya ngaji wadah sorangan hungkul ngomong mah jiga dagang obat bener teh ripuh hamil teh ripuh rek sare nangkarak eungap nyangigir sieun penyon anako mau ditangkubankeun sieun gepeng anak teh saking nyaahna kolot kanu jadi anak dibelai di jero kandungan ku urang ayeuna dinaonkeun diaoskeun Quran dididik kurang dibacakeun tiap peuting sholawat dibaca ngaji Quran dibaca tawasulan bahkan orang mah masih kene aya sok make panitihnya bawang beureum jeung naon sagala itu breskeun aya kitu aya heueuh tenan naon ikhtiar eta mah disebutna ge ikhtiar
hanya ngajaga ngaraksa sakingnya kolot kan jadi anak. Terus geus ngandung 4 bulan datang 5 genap 7 8 salapan datang waktu ngalahir disebutna eta wiladah disebutna eta alias ngajuru teh. Begitu ngajuru pertanyaan anak ngajuru ripuh sangat ripuh atuh bayangkeun tong teuing ngaluarkeun ayeuna sirah budak ngaluarkeun caduk ke kabebeng mah ripuh ngan walaupun ripuh ageung pahalana di mana ayeuna sakali ngalahirkeun maka keur jadi pamajikan menang pahala mata syahidan mautna maut syahid maka seorang ibu besar pahalana alhamdulillah. Maka kade anak singnya akan jadi indung singnya akan jadi betul pengorbanan seorang ibu memperjuangkan hayang keluar kanu jadi anak begitu ayeuna ngaluarkeun teh ripuh nyeri bahkan getih keluar tapi leungit rasa capek leungit rasa nyeri ningali budak ea-eaan bari ayeuna soleh leres henteu ce alhamdulillah ditetep eta yang seuri bapakna eta budak ditetep tos kieu eta ceita bari di kieu teh eta teh anak taha jeje kitu ka jieu anak taha teu tatep teuing anak laja latunya anak laja buku bapakna tukang ojek panuka 3 kali mah ngomong napa aing ditanya wae anak sahana sabraku aing teh anak RT sakingnya akolot kanu jadi dibacakeun sholatullah salamullah diangkat-angkat dialungkeun nglabuh geuning nya kanya akolot kanu jadi anak nepi ka ayeuna kolot mah ngajarkeun ayeuna urang diajar ngomong pangbungah-bungahna kolot manakala ngadengi anakna bisa ngomong leres teh pan asalna bahasana kedua mamam memem leres teh mamam memem ea lamun hayang ngis susu ea lamun hayang modal geus diajarkeun bisa ngomong bungahna bisa nyebutkeun mamah bapa papa mimi ayah bunda. Pertanyaan anak ari anak ari ayeuna diajarkeun ngomong ku kolot tapi kadang-kadang geus bisa ngomong wani nyarekan kanu jadi kolot aya nu kitu nyeri dicarekan ku anak nyeri ngalahirkeun nyeri dicarekan ku anak dadengekeun urang mah kadang-kadang sok itu diajarkeun lempang ku kolot diajarkeun ngomong kudu jadi kolot nah geus bisa lempang nah geus bisa ngomong wani nyarekan lak-lak dasar ka kolot naudzubillahi min bisi aya jelema model kitu dug hulu pet nyawa hirupna keukeuh moal aya nu kasampurnaan kaluhur moal silungan kahanap moal akaran demi Allah jelema anu nganyerikeun indung jeung bapakna eta jelema bakal cilaka dunya jeung akhirat naudzubillahi min maka aya hikayat nya hiji hikayat anu ngaranna Alqamah eta Alqamah teh jalmi habli minallah na alus salatna alus sedekahna puasana alus wiridana bahkan umroh jeung haji nage eta Alqamah hampura satahun sakali ketika eta Alqamah secara habli minallah bagus akhirna eta Alqamah ngaran jelema keuna ku maut memeh maut teh aya sakaratul urang bakal sakaratul maut bakal ketika Alqamah sakaratul maut hampura pamajikanna teu bisa nulungan kudu nama ketika sakarat datang urang sok ngadoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil Gusti upami tumiba sakaratul maut damkap ka abdi gampilkeun sabab eta teh capek sabab ripuh nya sabab ripuh gampingkeun lancarkeun ketika rek sakaratul maut eta ngaran Alqamah hampura Kang hampura ceuk
teu bisa ngucapkeun kalimat la ilaha la pamajikanna panik lamun ditinggali pagaweana amalana teu aya awona eta Alqomah waktu berjamaah can datang adan geus bogaeun wudu pagawean Quran dibaca sedekah mineng kadengena pokona mah hade eta jelema menurut panon eta pamajikanna datang ke Abu Bakar tulungan datang ke Umar datang ke Utsman datang ke Ali nepi ka ngariung kabeh eta opat sahabat teu mampu mecahkeun eta kunaon Alqomah teu mampu nyarikeun ngucapkeun kalimat la ilaha ayeuna dongkap ka saha baginda Nabi Muhammad ya Rasulullah cek pamajikanna tulungan caroge abdi duka kunaon nalika sakarat hese ngucapkeun kalimat la ilaha illallah maut henteu hirup geus di ujung tanduk akhirna ditaros ku Kanjeng Nabi dongkap ka bubina Alqomah naros kana jadi bojona bojo Alqomah rek nanya ari pagawean ayeuna pamajik salaki anjeun teh naon sae zakat sok dikaluarkeun kantenan bahkan sanes zakat unggul sareng sedekahna puasa kantenan sae salat sae kerja bakti sae umroh tiap tahun khotam Quran saminggu sakali geuning sae nya naon atuh nya tadi antawisna gaduh kakirangan naon sok wani nyentak kanu jadi ibuna wani nyentak kanu jadiin pantes jelema anu pernah nyentak nganyerikeun bahkan nyurucutkeun air mata suci inungna hirupna teu waluya jeung teu barokah bisi urang penting ieu orang dieu urang dikir sawabalobana urang wiridan sahebat-hebatna bahkan puasana puasa Daud bahkan kahariana hadean hade lamun urang nganyerikeun inung buburu menta hampura kain moal mangih kabagyaan dunya jeung akhirat Nabi nangis baginda Nabi nangis baginda Nabi nyerik mangnyaahkeun amal saena bisa kalebur ku ngajerikeun jadi inung akhirna Kanjeng Nabi naroskeun eta Kanjeng Nabi aya keneh teu ibuna saur bojona aya ibuna Alqomah dongkap ka ibuna assalamualaikum waalaikumsalam isin eta ibuna kadongkapan ku baginda Nabi Muhammad isin bari bunga ya Rasulullah lamun bahasa urang mah keresaan rurumpaheun ka bumi abdi bumi butut bingah kabugyaan kadongkapan Gusti Rasul saur Gusti Rasul mi wios teu kedahna naon ieu mah rek naros ari umi ngagaduhan murang kali Alqomah cek ibuna kumaha curucutkeun cipanon ngadenge ngaranna ge saking ku nyeri inung ku kalakuan jeung caritaan anakna nangis ibuna nah cek Gusti Rasul make nangis umi nangis Rasul ge nah hami make nangis nyeri pang nyeri na Gusti ku eta budak pantes ayeuna mi bisi hoyong uninga putra umi teh ayeuna keur sakarat diajak dikir teu bisaeun maot henteu hirup henteu mi wayahna eta kasalahanna hampura kumaha eta inungna malik ngatukang ngajangileut bari nyurucutkeun cipanon saking ku nyeri mun budak mah eurih-euriheun inget ku caritaan nganyerikeunna eta jadi budak ayeuna ku Rasul dibere solusi mi mangga umi moal ngahampura hak umi ngan ieu Alqomah teh secara ayeuna indung bapakna umi anu ngandung umi nu ngalahirkeun kusabab ku umi teh dihampura i Alqomah ku kaula rek diduruk hirup-hirup burung palung bodoh gelo keukeuh buruk-buruk papan jati hade goreng ge anak sorangan keukeuh inung aya nyaah keneh takarak ngadenge rek diduruk mah hirup-hirup eta Alqomah eta inung terucap ngahampura ka eta Alqomah mampu ngucapkeun kalimat la ilaha hartina hadis idallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain eta bener nyatana tayangan ridho Allah ridho ayah ridho Allah ayah dina ridho indung bapa
kade ulah sampai indung bapa murka, namun indung bapa murka ka urang maka Allah pun akan murka. Maka pantes datang weh lagu Haji Roma Iraha. Irama salah saeutik umi nyorowo hei manusia. Teh kompak aing mah. Apa teh mi? Hei manusia. Tet gitu atuh. Ke heula tong waka nyanyi offset ece. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Kabawa edan Rakat ainaya syauqan wali taibata darbata isqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu warifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Mudah-mudahan orang masing kajaga karaksa dina pada penyakit nu matak nyeri nu jadi ibu rahma orang insya. Kewajiban kolot qablal wiladah sameme dilahirkeun geus dididik. Nu kadua ingdal wiladah. Mana ingdal wiladah? Dimulai perpindahan di alam rahim ke alam dunia. Saur Syekh Jubad awalu wajibil insan ma'rifatul ilahiyal istiqon. Artina kenalkan katurunan orang manakala pertama lahir ke alam dunia suara yang indah yaitu kalimat takbir. Adanan palih katuhu omatan palih kenca kan kade ieu mah adan terus adan di kuburan dari sesentak anak teh Allahu Akbar Allahu Akbar cek budak teh bapak aing gelo sugan tapi sok sanajan saralus ge ulah di lau-lau Allahu Akbar Allahu Akbar kewe urang mah Allahu Akbar Allahu Akbar yang papa rek papata ujang ayeuna geus pindah ti alam rahim ke alam dunia di mana kala kataklif kusara disebutna balik ujang teh boga kewajiban ibadah sing inget hirup di alam dunia loba dodojana loba ujian anak ngan sing yakin teu aya nu maha besar Gusti. Ujang rek usaha mah sabodo teuing rek tani rek kuli rek dagang rek bisnis rek naon sabodo teuing ngan inget manakala ngadenge kalimat takbir adan disebutna eureun heula salat heula. Pan di urang mah kadang-kadang buktina beda Kang. Nu adan anu tani anu adan anu ngojek anu adan anu bisnis bahkan sok ese etan muadzin neangan peserta berjamaah komo lamun adan subuh cangkel jadi nu adan subuh aki-aki budak ngora masa ruwatan uing cing kira-kira na alus ku aki-aki halus daripada eueuh ngan alus nama ku budak ngo lain kuna naon aki-aki teh semangat nama huntu geus teu ngadukung beda jeung ku budak ngora mah tegas masih sora jelas terus teh tong teuing adan Ramadan bulan puasa digeingkeun ku budak ngora jelas sahur jelas tapi ganti ku aki-aki paur waos naon bah waktos padahal udah adan subuh ge ku budak ngora sakumaha teu bisa lagam teu ajar ayeuna ilmu lagamna tapi masih kene jelas
As-salatu khairum minan naum. Jelas teu? Coba lamun ku agi-agi. Tecolat ge ceku nyanyaun. Tecolat ge ceku nyanyaun. Asa pantes aja jeung beres. Pas kabeneran jamaah terus nempo Indonesia jeung Saudi Arabia. Pan gadang meureun datang ka imah teh jam 3 rek kitu teh reup kasarean 4:30 nu adan di masjid aki-aki teu colat ge ceku nyanyaun. Atuh cek jamaah teh yes. Molor deui tungtung nama euy. Alus keneh budak ngora aya mah. Lain ku naon budak ngora mah sagarupa ge jadi indah make seni. Bener teu? Islam tanpa seni sepi, seni tanpa Islam seniweun. Leres teh Kang? Masa gue make seni mah indah. Ayeuna walimahan make seni indah. Panggungna indah, sound system riosana balona aya. Da apaleun ngajina bayi sehat turun. Make balona bararadag. Pan ka kopeah kudu make seni. Bener teu Bu? Upami kieu tah sim kuring senina keur ceramah, kieu kopeahna. Amun keur kieu rek naon tah? Rek salat kieu mah. Abab buuk ulah aya anu kadi amun kieu naon da ce aku mah akang aja aku mah uing aja nya amun kieu naon da tukang puyum je sia mah jauh-jauh aing disebut tukang puyum. Artina Islam tanpa seni ku budak ngora mah komo ku santri kalimat ponok ummi geunaheun ummi cek bawa Indonesia mi gagah eta suara dikitu-kitu kena aing inget ka indung aing can dianderan ummi coba lamun teu make seni ummi aya ngamali sablak bener teh Islam tanpa seni masjidna alus jamaahna loba aing maca Fatihah teu make seni geunaheun moal Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah atuh cek makmum teh amin wa bener teh sagarupa ge kudu make seni tapi kalau mun ka pasantren kori mangun ulin tapi kan nanya ka mana ge kuat disenikeun maneh ka mana aing hayang modal we disenikeun sagarupa ge. Oh, abdi gantos Kang di Sukabumi eta salat subuh ku aki-aki teh penyakit pohoan. Kuateun sajam satengah umi suratna naon panjang pendek naon pen suratna Al-Lahab an poho meureun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Eta aing bingung arek lumpat ngajeleng piraku agi tuluikeun aing ripuh pek teh setengah jam mah apaleun kana ruku alhamdulillah rakaat kadua wah sok sieun panjang di Bandungan ala kausar eta aing geus bunga inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar yes aing diapaleun inna poho deui eta ge inna ngomekeun kopeah inna ngomekeun ayeuna sorban melotot inna ka incuna atuh cek incuna teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na'udzubillahi min hampurakan urang di papatahan ku kalau sesuai papatah sejuban begitu lahir can ngadengeun naon ieu ceuri dikenalkeun kalimat takbir. Allahu akbar kaituna hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Umi rek nanya ka akang kabeh hayya 'alas shalah heula hayya 'alal falah heula. Alas shalah heula lamun aya nu adan hayya 'alal falah teu make hayya 'alas shalah bener apa salah?
salah cek urang ge ai urang hirup sok kitu urang mah untung hayang menang hayang sukses hayang berkah hayang ari salatna ditinggalkeun ari salatna diengke-engke bahkan pecekolot mah bahasana cung siare ka mana we ge ini tapi ingat usoli jeung usaha lain usaha lah tapi usoli jeung usaha dina adan ge sami hayya ala sholah kakarak hayya alal sholat heula sukses di depan mata kunaon urang teu sukses meureun we sholatna teh bener teu maka cek nabi ge sok aya kabingung da jalmi ngan kabingung nabi idza hajabahu amrun puji'a ila sholat di mana datang kabingung masalah ka nabi sok buru-buru sholat urang sok kitu tara urang mah sok alasan rusing aing teh hayang ngaji lah keur para rusing pusing hayang ngising bener teh urang mah sok tibalik lamun aya ka pusing teh teu ka masjid teu hadir kana mingguan tara datik ka masjid tara daek ka majelis taklim padahal di mana orang gerka pusing kadatang eta datang undangan di Gusti Allah salat heula lamun ayeuna jelema usaha 24 jam dijamin sukses nu boga warkop pasti pang suksesna leres teu usahana 24 jam di sip ku tiluan sip hiji sip dua sip tilu tapi tengah jamin sukses lamun jelema anu usaha pang capek na tanaga keluar bakal sukses tukang bangunan bakal pang suksesna tapi kan tengah jamin lamun jelema anu gede kawani hirupna bakal sukses tuh tukang ngomekeun tower nah emang teu paur kitu naik ka luhur katna tower urang mah jiga can biasa mah nyorocot naon da tuur jantung dug-dugan tapi maranehna geus biasa-biasa lamun dijamin tuh gede kawani bakal sukses pasti manehna pangeulana sukses tapi hampura anu jamin berkah sukses dunia akhirat jelema anu hayya ala sholah hayya alal sholat heula sukses datang hadis nabi cek nabi jelema anu ngajaga sholat berjamaah 5 waktu maka eta jelema la yusibahu fakrun fid dunya eta jelema hirupna moal fakir di alam dunia insya kukolot orang dilahirkan di adanan palikatuhu di kobatan palikenca didinya datang masa anak-anak dina kitab tarbiyatul aulad aya masa sujida udiba kulipa didinya kewajiban kolot naon kewajiban kolot ngadidik anak supaya cinta karena agama ajarkeun budak ngaji ajarkeun budak sholat terus teh bahkan lamun aya rezeki mah geus dilahirkeun teh ku urang diekahkeun nah umuran 7 poena lamun teu mampu umuran ayeuna 11 2 hiji 40 kaituna sampai balago lamun ayeuna geus diekahkeun ku urang ayeuna naon digunting rambutna terus dihitan ku urang ieu kanya akolot kanu jadi anak ngabuktikeun kanya anak pajeje kan bangkal kacep naon kacep ayeuna saha kacep jio kanya anak dibuktikeun eta teh wanda bau pendidikan setelah naon setelah ngalahir bu hese ngadidik budak ngaji Quran hese makasih nyaah ka kiai ka ajengan nu ngadidik anak urang leres teu ibu lamun ibu hayang apa rasa ngadidik anak ayeuna ngaji Quran sok diajar boga santri ngajar budak leutik mah leuwih hese daripada geus dewasa geus ngaji taklim datang teh tara rungkul adab-adaban dipake budak mah pan biasa urang di pepatahan jang baca kadzalika pan budak mah yang buru beres kadzalika cing bener atuh tingali hurufna kadzalika kadzalika deuleu usia dana da gede kada gede nu cangkeul atuh ngadidik anak mah bener teh kan hayang ngaji Quran makana kudu ngolo heula ngaosnya nyok namun pami ngaos di pasien acis nu agung diolo-olo heula diolo geus diolo daekeun ngaji urang ngajarkeun ulah loba-loba ka budak mah naon sababna belajar di waktu kecil bagaikan menulis di atas batu hese nulisna hese leungitna beda jeung urang mah nu geus karolot babari asupna babari pohona aya istilah barho bubar
Ada tapi tumhiho abdi tuman hila baripoho. Bener teh, ai budak mah hese asupna ngan hese leungitna. Maka mun budak ngaos jang ayeuna belajar huruf hijaiyah. Huruf nu pertama teh alif. Cina alif nangtung, anu nangtung alif. Budak mah cengeng. Oh nu nangtung alif, cengeng baloba isa we urang teu kudu lieur tunjukkeun kana tihang masjid. Jang naon setan nangtung alif. Berarti eta budak paham. Paham bari ngarti bebeja ka kolotna kolot mana anu teu bungah lamun anak bisa ngaji Quran leres teu Pak alhamdulillah ujang main lamun geus apa huruf hijaiyah teu karak pertama apalna huruf alif kolot deui bungah naon sababna kabayang manakala sakaratul maut dibacakeun Quran ku anak hoyong gitu hoyong budakna cenah ngaji urang engkak-engkakan panon geus teu bisa ayeuna ningali biwir geus teu bisa ngomong leungeun teu bisa gerak cukur geus teu bisa gerak ayeuna sampean datang sakaratul maut anak urang dipasantrenkeun bisa ngaji Quran kana cepil katuhu anak urang ceurik-ceurik ngamada sedih ningali kolot naon make sedih eta budak dina hatena loba jasa kolot can kabaleuskeun semua kahadianana maka eta budak nyesel akhirna eta budak ngajikeun Quran Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin bungah teu mi bungah teh je nyerucutkeun cipanon eta teh ngomong hideuk nuhun ujang kasep geulis umi jeung apa teh hayang teh kieu manakala umi jeung apa rek papisah jeung anjeun maut datang ka umi hayang diajikeun Quran kitu aya boga anak soleh mah datang anak kedua idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah bungah teu mi datang anak katilu sarua sandi ngajikeun Quran ceurik-ceurik nama inghak-inghakan tapi terus bari ngaji tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir bungah teu tapi anak orang hampura teu bisa ngaji Quran teu dididik ilmu agama memang SD SMP SMA S1 S2 S-teler S-nongnong dan begitu kalau sakaratul maut ieu makalah datang mawa gitar listrik edan batur mah nyeng cerikan keluarga kabeh nyeng cerikan saya eta mah palah nangtung make gitar listrik bari nincak aya epekan ditincak teh jeng kieu eta cek RT naon teh kehead cie-cie bapak sia keur sakara ge oh my darling naon teh teh bapak aing modar teh eling-eling naudzubillahi min maka kolot bunga lamun anak bisa ngaji ditanggep disare bobona jeung apanya supaya subuh ngaos sare ditangkep ku bapakna budak mah curing khas begitu adan subuh dah hayang kainget hayang ngaji deui langsung di bapakna subrang gitu melotot panona cengkat subuh-subuh teh ya gagablegan bapana teh sok nangtung begitu melotot teh alif dikecek panona alif ayo alif atuh budak teh ngomong bapak geuning gablek alif eta bapana reuas marukana nyarian Quran pak dicabak oh ieu mah lain alif jang sepidol panti nulis di mama marukana rek beres isukan teh bapak rek nginjem sepidol naon gitu paling nama pelajaran lagi bete ki cenah bari jeung kaligrafi aduh saya kumaha da ajarkeun anak urang supaya bisa ngaji 7 tahun ku urang ajarkeun salat 10 tahun parentah lamun teu daekeun salat ku urang cepret 40 tahun teu salat baledog ku termos artina bukti kanya akolot kanu jadi anak ngan ayeuna hese di mana ayeuna didatangkeun ka pangajian geus hese jeung kolotna ge geus teu merhatikeun kana pangajian leres teu ceuk urang mah anak hayang soleh merhatikeun tara betul lamun sakola SMP SMA babayareun tara diengke-engke di kesan Pak belajar bayar LKS S lebah ka inung weh mama mah cek Pak Ustad mayar listrik kumaha jawaban inungna bejakeun ka Ustad tos lain jeung dulur sok aya nu kitu aya buah-buah edan deh ka ye
boga di imah boga lampu teh huruna aya PL bahkan make pul sok ku euceut tong dibayar pulsana balabah rek dicabut teh ku PLN prototan ku euceut PLN terus lain jeung dulur beres moal hartina peran perhatikeun nu ngajarna bahkan punten lamun urang boga ditakdirkeun ku Allah dina kitab taklim karangan Syekh Jarnuji aya hiji hikayat kolotna beunghar mahabbah ka kiaina gede kolotna lain jalmi alim sumawana lain jalmi ngarti sumawana lain tahfidz Quran eta mah kolotna jalmi biasa ngan mahabbah ka kiai luar biasa sagala anu dipikaboga dianterkeun waktu panen pare dianterkeun waktu ayeuna kebon hasil kebon dianterkeun boga duit ditempelkeun salam tempel ka kiai sabab mahabbah kolotna anakna walaupun akiuna biasa maka ku Allah diangkat derajat anakna jadi jalmi alim jadi jalmi ngarti ku sabab naon kahadean kolot kanu jadi ayeuna guruna kalau sok lurjeun ieu mah kadang-kadang sok hayang seurinya aya istilah nu ngajar teh nyahoon inung bapana budak sok aya nu kitu aya moal aya di dieu mah moal aya nu ngaku kampura ieu mah aya istilah teh nyeleh-nyelehkeun acan di mana urang teh nyelehkeun anak kana jadi guruna maka kahadean eta anak jang guruna lain jang kolotna kudu aya sawe sumeleh naon sababna kawajiban ngadidik lain guruna tapi indung jeung bapakna indung bapakna teh mampu didik anak urang insya ngan hese diajak ngaji mah ajengan ayeuna mah geus keun aku hama naon hamana HP betul oh baheula mah ieu ulin urang mah paling di masjid di 4:30 lulumpatan bener teu ayeuna mah hamana HP isuk HP berang penting anakna anakna HP biraku anakna HP euceut hampura eta mah geus sawa HP bener teu artinya apa di sini harus ada kontrol hese lamun budak ngesotkeun HP-na hayang hadirkeun ka pangajian makana mah olo ku urang sangkan budak urang daek ngaji ieu ngaji teh gede pahala bu ibu calik di pangajian sajam julusuka saatan fi talabil ilmi khairun min alfi rakaatin sajam urang cicing di pangajian leuwih alus daripada salat sunat 1000 rakaat mampu mah salat sunat 1000 rakaat ya banget model kieu tong teuing salat 1000 rakaat salat tarawih kadang-kadang urang sok milihan imam bener teh ceuk imam nu laku di dieu nu gancang nu laun nah, ibu resep digancangkeun resep dilaunkeun anyir oh ya sedang saja cenah eta mah bah masih kene kuat gancang maksudna ieu mah salat tong ka mana-mana kamu budak urang mah lamun salat tarawih daripada suku lewat lawang pantro hulu lewat jadi ningali jadwal imam kieu we. Lamun imam na laun teh bayawak sok aya kitu aya. Urang mah sok hayang anu padahal gancang teuing ulah ieu mah imam tarawih malam pertama datang bulan puasa nikmati aroma Ramadan Allah ningali ka urang ku rahmat Allah ngahampura ka urang coba maca Fatihah teh bereskeun imamna dibereskeun ghairil maghdubi alaihim waladdallin lain gitu lain euceut sok provokator min bener teh ngadenge sora amin kitu tanyakeun ka para kiai bujur teh asa dibere petasan bebeut terutama kiai ka babawa asana laun sorana digancang-gancang akhirnya digancangkeun surat kuliah teh Kang hese digancangkeun kuliah ayyuhal kafirun wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum mogok didinya mejen wala ana wala antum gara-gara digancangkeun urang mah gancang teuing ulah laun teuing beri engap-enggapan tersadar ka makmum geugeur ditinggalkeun jamaah bener teu ieu mah geus malila geus kitu maca surat Yasin atuh nu tiluan ge langsung tegang Yasin bubar tuh nama bener teh urang mah ceuk Nabi idza amma ahadukum falyuhaffif di mana maneh jadi imam entengkeun gancang teuing ulah laun teuing
coba lamun digancangkeun aki-aki di gara rotong meureun datang ka panyakit kuyuk bidan teh naon ieu mabok salat aya panyakit mabok salat aing mabok sok anu mabok teh ditanya teh sok saya berobat ka dokter teh kan sok ditanya heula bah saha ngaran ya keur mabok saha ngaran meme buan asa diheureuyan sing bener teh bah ditanya teh cunihin aki-aki teh ngaran saha meme buan bidana amuk dicokot KTP na dibaca teh ternyata ngaranna Mehmet bin Burhan itu gara-gara mabok sholat urang mah kadang-kadang hese tugas orang mah ayeuna hama geus aya HP ka budak geus rapet kumaha carana budak jauh ti HP artinya bikin nyaman tempat belajarna supaya budak resep heula dina pangaji walaupun ayeuna rek kolot rek budak ngaji jeung dangdutan rame mana bener rame kene dang paingan Roma Irama pernah nyanyi ceuk ieu tingali ceuk lamun leungeun aing ka hareup jawab sing kompak siap leungeun ka hareup leungeun ka luhur ka handap nu salah moal bisa hitut jadi lamun balik ka bebeng bongan we bieu teu ngomong siap percobaan leungeun ka hareup asa karak bieu ngomong teh leungeun ka hareup leungeun ka luhur ka handap anu salah moal bisa hitut perhatikeun kalau mau pengajian banyak orang yang ogah kalau mau dangdutan karak diwartosan cek uing leungeun ka hareup nah makehu umi tika beres ke moal beres tong didengikeun sorana tinggalikeun kokodna ieu kokodna ka hareup apa ka mana siap kalau mau pengajian banyak orang yang ogah kalau mau dangdutan banyak orang yang senang taek we digawean si Umi kuwi. Nih aing katingali. Amit-amit eta ajengan mawa ajengan di Sukabumi ebel. Umi kembae uing mah nepi ka ajul-ajultan leungeun diangkat-angkat ge ameh katingali gawena. Da uing mah kekieuan oge dibarokahkeun. Bayar. Abdi dongkap ka dieu hoyong silatur Umi di mana silaturahmi abdi pasti boga amal ajengan di mana nerangga silaturahmi kana amplok piraku aya surahna silaturahmi kana amplok ya jadi mau balik belasan tahun demi Allah sampai hari ini saya belum pernah makan amplok ada ingat ya sih nama datang ka dia niat hayong silatur di mana silaturahmi abdi pasti boga amal di mana gaduh amal abdi pasti loba doa atuh jelema nu loba amal loba nu ngadoakeunana kana duit jeung duit tah ieu panyakit awewe aing duit jeung duit gawe kumaha euy lah nu penting mah kaharti lah setorna beres dah Katakan sok era JJ nelpon ajengan aing ngaji ka Majalengka sabaraha cowok aing JJ terus jeung lain jeung dulurnya aing teh 10 juta sok neta tanya gitu heureuy Kang JJ taman ieu gawe pura nu kadua kewajiban kolot kanu jadi anak wa adzabahu nu katilu kewajiban kolot kanu jadi anak wa ayyu jawijahu di mana geus aya jodohna tikahkeun kawinkeun tikahkeun kela sakali deui kawinkeun tikahkeun teu setiap kawin nikah ngan nikah pasti teu setiap nu asin uyah sabab aya nu asin lain uyah naon tuh korong cenah tah euy sapoe sabaraha kali ngakan korong daek we kajebak uing uing mah tiletik nepi ka we ge can pernah ngakan korong di pangtarikna korong cenah ye di mana gaduh murang kali kupingkeun
tos aya jodoh natikah terus teh naon sababna hampura lamun diengke-engke lirik ibarat nangka memeh asak mah loba padak nyaba kaituna we leungit saeutik akhirna jadi buruk laku naudzubillahi min urang rumah tangga anu geus baru jeung anu baringung urang nu bari jeung nu baru rumah tangga hayang samawa leres umi rumah tangga samawa teh eta teh kedah aya jodoh soleh jeung soleh sabab di kanjina Al-Qur'an konsepna aya 4 hiji rumah tangga teh aya salaki soleh awewe teu soleh aya salaki soleh awewe soleha aya awewe teu soleh lalaki soleh aya lalaki teu soleh awewe teu soleha lamun rumah tangga hayang samawa tikahkeun budak urang jeung pupuna santri jeung santri deui nu boga ilmu jeung nu boga ilmu deui lamun lalaki soleh awewe teu soleh saha lalaki teu soleh awewe soleh rumah tanggana Firaun salakina teu ceureug awewena soleh Siti naon Siti Asiyahna soleh Firaun teu ceureug aya deui lalakina soleh awewena teu soleh saha Nabi Lut pamajikan Nabi Lut saha Ece Lut pandi urang menyebutna euceulin ka pamajikan teh lalakina soleh awewena teu soleh eta mah keukeuh moal bahagia aya deui lalakina teu soleh awewena teu soleha saha eta mah Abu Lahab jeung Umi Jumel lalaki teu ceureug awewena teu lalakina disko awewena sarwana ngudut we jeung ngudut moal beres lah urang mah kudu moal soleh jeung soleh tinggali rumah tangga baginda Nabi Muhammad pan kadang-kadang di urang mah lalaki aya hargaan hormatan teh lamun keur gableg duit terus teh Kang ukuran rumah tangga urang bahagia urang mah duit lamun ayeuna lalaki keur gableg bakal nyahueun antara salaki keur gableg duit jeung henteu terdeteksina leumpang lamun salakina leumpangna kieu tah gagah bae seseurian urang teh salaki keur gelo umi da ku keur gableg duit salaki keur ge sagala urang mah ditawarkeun bapana bade ngopi bade nyusu bade teh tubruk apa langsung tubruk mamah salaki keur gableg tapi salaki teu gableg duit kadang-kadang sok aya malam Jumat ge hargaan bener teu Kang madehem sakali 2 kali katilu karak malik bapak sia bengek lain salaki nu bengek ece teu ngarti tingali rumah tangga baginda Nabi Muhammad Kanjeng Nabi nikah sareng saha Siti Khadijah Rasul yuswana 25 Khadijah 40 hampura sok sadajan Khadijah 40 tapi Khadijah cantikna luar biasa gelis kawanti-wanti endah kabina-bina ti hareup sieup ti tukang lenjang ti gigir leungik pokona mah gelis anu luar biasa Siti Khadijah walaupun yuswana beda jeung Nabi hampura nu beunghar Siti Khadijah apa Kanjeng Nabi Siti Khadijah teh awewe nu beung awewe nu loba do tapi sok sanajan loba duit Siti Khadijah teu partah ka Rasul nyebut ngaranna Muhammad selalu pangkatna ya Rasul beda jeung Khadijah belok lampuyang kadang-kadang kasalaki teh nyebut ngaran bari molotot Abbas aya Abbas di dieu halo Bas Abbas melotot bari melak cangkeng naon teh kokom atuh cek budakna bapak aing Abbas nu aing kokom berarti aing amit-amit Umi bahasa sing sae sing sopan kasalaki teh nyebat ayah bunda abi umi pipi mimi ayang bebeb aya masalah seutik babi bahasa sing gagah nya abi jeung bojo contohan abdi mah kasanti bahasa abi umi da kabeungetan bener teh coba umi orang dia imahnya hareup gawir bahasana ayah bunda yang kadenge ku tatangga ayah bari manja besok ayah agendanya mau kemana mau lihat schedule ayah kan besok agendanya mau macul
Ya, ayah macul. Kalau mami mau kemana? Kalau mami kan udah janjian di grup PA besok itu jadwal meeting mau ngalah tutut. Ya meeting ngalah tutut aing. Bahasa sing sa sing sop. Ya, lamun Siti Khadijah dipanggil ku Rasulullah kieu tah. Ya Humairah, Khadijah mah bari kieu tah. Ya, tingalikeun bari semuka isin bari tungkul. Labbaik ya Rasulullah. Coba pemajikan urang gorowan. Mah, woi, jika salaki teh nu bonge jeung torek, urang mah hampura ceu dengikeun ka salaki mah, tong teuing nyarekana, tong teuing ngalawana, tong teuing neng terewalana, sora ece leuwih tarik daripada salaki, aras euneur, ridho Allah dicabut. Nah kadenya isi urang salat, osok, ngaji, sodakoh ge, solawatan. Kade sora tarik leuwih tarik daripada salaki ridho Allah dicabut kahadeana habitat a'maluhum dilebur maka penting ieu beres ngaji ceurik ka salaki men hampura siap begitu datang cekeleungeuna naon sia teh kasurupan lain naon eling istighfar kalau ngajakeun kunaon bapak ti kamari sok leungit duit naon sok nyalahkeun ka tuyul terus naon cenah cek Pak Ustad lamun teu minta hampura mah urang leungit ieu urang tuyulna wani teh ce minta hampura wadeh gitu hese urang mah sing soleh insya bungahkeun salaki ku ucapan nu kadua bungahkeun ku dangdanan hampura sok sanajan Siti Khadijah yuswana 40 tahun Nabi 254 tahun tapi Nabi sok sering bingah ku Siti Khadijah bahkan Nabi kantos curhat ka Sayyidina Umar kasedih kabingung kacape leungit naon sababna ningali bojo anu geulis tah dengikeun awewe lalaki mah resep awewe anu resep awewe nu jago dang dengikeun pang urang masuk salah kaprah di imah urang mah ciga kunti keluar ciga bidadari anu gitu aya dengikeun ceu Kang cing tari Kang resep teu gaduh bojo anu geulis ameh kadengieun cicing Kang resep teu boga awewe anu jago dangdan hayang teu boga awewe anu jago dangdan modalan tepuk tangan ceu dipangmenangkeun mah saya mah tarik euy. Modal memangnya cantik bisa pakai BPJS? Tanyakeun ka paku udah teu bisa, ieu mah pamajikan hayang geus saya mere duit jang kosmetik goceng ciga careuh bulan nih. Wari bungahkeun pamajikan masa kali-kali gorowan, "Mamah, sini sayang. Ini uang 5 juta buat pergi ke sablon." Hah? Ari aing bingung ngomong naon? Hah? Emang beda gitu? Salah saeutik ceu lamun boga salaki ieu mah ngalamun we heula kira-kira nak lamun salaki mere duit 5 juta jang ka salon bungah teu dengekeun sia Kang mampu teu mampu nama ngan siap puasa 2 bulan atuh sarua jeung bohong sing dangdan hareupeun salak ye kupingkeun lalaki sok curang cireng di luar teh meureun we urang tara dangdan ye makana dangdan hareupeun salaki leuwih alus daripada salat sunat 40 rakaat dengikeun leuwih alus daripada salat sunat 40 rakaat bahkan nu boga salaki mah tingalina kitab buku dojen beres salat isya teh sunah dangdan boga minyak seungit tawarkeun ka salaki bari genit kieu tah bapana heh resep sengit melati apa sengit kucubung atau melati seteh waktu semprotkeun da parfum teh urang nang meuli urang ngan duitna ti salah semprotkeun masuk aya Kang awet gelis-gelis namari awakna bume 7 likur keur semangat irung tapi kena kayak langsung pingsan dinya mah cing loba
salah teuing henteu parfum nang meuli salak dipake jangan salak. Umi geus geulis begitu salaki malam Jumaah buburu dangdan make daster geus kitu teh ieu daster teh kieu-kieu tah bari ngomong bapana hei naon bade moal naon ih mempeng haneut osok nawaran tara dipaingan lalakina bararegang. Umi dengekeun eta teh perkara wajib amun ku urang ditawarkeun maka pahalana gede sarua jeung ibadah umroh dengekeun hayang umroh hayong ieu menawaran ka salaki malam Jumaah bari deukeut budak leutik bahasa vulgar bapak sia malam Jumaah rek numpak moal cek budak bapak aing numpak naon motor eueuh mobil eueuh cing sopan bapana wengi Jumat umroh yuk meureun salaki lumpat ka warung meuli kuku bima papajikana ka warung meuli sari rapet magrib ditinyu warnana sarua gelasna sarua salat isya heula beres salat isya pareum lampu atuh jadi salah nginum salakina jadi nginum sari rapet pamajikana jadi nginum kuku bima salakina teu bisa kiih rapet tika subuh pamajikana heuras ngageunuk tika subuh ih amit-amit aing haram jadah. Ya, dengekeun ya. Mending salaki balik teu mawa duit, mending duit balik salaki teu balik. Sekak seteres aja. Mending salaki balik teu mawa duit, mending duit balik salaki teu balik. Mending salaki balik bari mawa ngan awewe soleha mah mending salaki balik sok sanajan teu mawa da duit mah eta mah hasil tina hasil tina kasab tugas orang mah ikhtiar jeung kasabna hasil lama pasrahkeun ka Gusti maka insya Allah di mana rumah tangga letik gede di syukuran maka la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi mudah-mudahan we ieu pang jeje sakeluargi mudah-mudahan sing kalebetkeun jalmi nu syukur amin. Nikmat-nikmat anu tos dipasihkeun ku Allah sing engal ditambihan amin nu can dongkap sing engal didongkapkeun amin ya robbal hartos teu ngaosna aya canakeun uih teu cekap saatos ngaos ulah waka angkat di tempat calik urang ngadua heula sasarengan siap mi upami ngadua langkung di 40 tina hadis Kanjeng Nabi salah sahijina bakal aya diijabah lain pedah abdi nu mimpin da ieu mah angoan make sing peci casing beuting ieu jelema pang teu balegna pang teu icreugna ngan janji ayeuna Kanjeng Nabi anu janji anu sifatna sidik di mana doa jalmina leuwih ti 40 maka peuting ieu bakal aya diijabah doana mudah-mudahan doa urang diijabah ku Allah amin. Satu ajan ngadoa orang istighfar heula sasarengan siap inget-inget sakabeh dosa nu urang pernah dilakukan ti mulai balik dugi ka saat ieu mudah-mudahan dosa urang dihampura ku Allah amin. Lisan ngucapkeun istighfar hate inget-inget sakabeh dosa nu urang pernah dilakukan astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya emutkeun sakabeh dosa nu urang pernah dilakukeun bilih can katobatan Astaghfirullah minal khataya angkatkeun pandanganna Rabbi zid ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah astaghfir Rabbal baraya astagfirullah. Mudah-mudahan dosa urang sing dihampura ku Allah amin.
Umi adab-adaban ngadoa saatos urang ibaku paminyarira terus urang salat tobat terus urang seueurkeun istighfar didinya urang ulah terlepas tina ngaoskeun sholawat margi eta langit teh aya hijabna eta hijab moal kabuka lamun urang teu ngaos sholawat kabukana hijab pintu langit kurangkeun ngaos sholat siap ngaos sholawat heula siap namun satu acan ngaos sholawat sim kuring nyuhunkeun didoakeun satu acan ngadoa bareng-bareng sami sim kuring ge nyuhunkeun doa sim kuring lingih di Sukabumi umi Sukabumina di mana di teresana di Kampung Cikondang Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi sim kuring keur ngeureuyeuh nikeun ngabangun sana peribadatan khususna pondok pesantren ngaranna Najmul Huda di Najmul Huda eta seseueurna santri sim kuring yatim duafa eta yatim duafa na sadayana ku sim kuring digratiskeun kawis jeung santri aya ti Cianjur Cipeuyem terus kirang langkung 3 tahun doakeun pasantren eta sing majeng sing manfaat dung barokah amin mudah-mudahan santri-santrina sing soleh tur solehah amin sing jadi ulama-ulama akhirat amin saatosna sim kitu sim kuring didenget ieu rek nyampaikeun daripada marketing Allah naon kegiatan program pesantren ayeuna pun AA doakeun Pak JJ oge ku orang dieu sim kuring keur ngabangun kobong ayeuna sandriat maka tadi ameng ka pengarasa AA dihandap bingah pasantren geus beres mudah-mudahan we sim kuring ge sing dibereskeun amin makanya sim kuring ka orang direk ngajak bilih wengi ieu anu kaluresan ngabogaan rezeki hayang nitipkeun hartana di jalan Allah keur ngabangun pondok pesantren mangga titipkeun wae sim kuring sambil ngaos sholawat rek gelar sorban umi saur Kanjeng Nabi mana kosomalun min sodakotin baliyazad tidak akan berkurang harta yang disodakohkan balik akan bertambah apalagi rezeki yang dipakai pembangunan pondok pesantren salagi pesantren berdiri dipakai ngaos dipakai ngaji dipakai dikir dipakai mutolaah sok sanajan urang di dieu kabagian pahala bahkan urang sampai maut kabagian pahalana maka nu bade kobo orang tua na tos teu aya niatkeun wakaf kanggo orang tua nu gaduh niatkeun sing lillah sambil ngaos shalawat sipa siap Allahumma sholli ala Muhammadin bil wa dawaiha sing ikhlas alunggeuna wa niwasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala hadirkeun baginda Nabi din hatena qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absar
وديائها وعلى آله وصحبه sawang sulan deui Allahumma ala Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Jazakumullahu ahsanal jaza ka jamaah sadayana ikhlas mana ngiringan kanggo pembangunan pondok pesantren Najmul Huda. Mudah-mudahan sedekahna sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat orang sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirkeun hate urang, angkatkeun pandangan urang, tundukkeun kepala urang, hadirkeun hate urang. Allah, Allah sebut dina mana ingetkeun sakabeh dosa nu urang pernah dilakukeun dimulai balik dugi ka saat ieu urang berharap wengi ieu hadirna urang ka pangaosan Allah nurunkeun rahmat magfirahna ka urang sadayana. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli saddatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam ini kami memohon ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, ampunilah segala kehilapan kami ya Rabb, ampunilah segala kesalahan kami ya Rabb, ampunilah aib-aib yang mati-matian kami sembunyikan di depan manusia ya Rabb. Ya Rabbana jangan biarkan kami mati dalam keadaan sekotor ini ya Rabb. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan sebusuk ini ya Rabb. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan sehina ini ya Rabb. Anugerahkanlah kepada kami taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana, di malam ini kami bermunajat, maafkanlah jikalau kami jarang tersenyum kepada ibu bapa kami ya Rabb. Maafkanlah jikalau kami pernah menyakitinya ya Rabb. Maafkanlah jikalau kami pernah bikin kecewa. Maafkanlah jikalau kami tak sengaja pernah membentaknya ya Rabb. Sungguh hina hidina hidup mati kami tanpa ridho kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabbana, bagi orang tua kami yang masih ada panjangkanlah umurnya. Ibu bapa hadirkeun wajah inung bapa urang dina hate urang. Inung anu karasanya ahna, inung anu belana ka urang, bahkan sok loba ngabohong demi bahagia ke urang. Ngomongkeun teu capek padahal capek, ngomongkeun teu gering padahal gering, ngomongkeun teu perih padahal mah perih demi ngabelaan urang. Hadirkeun wajah bapa urang. Walaupun bapa jarang papanggih jeung urang tapi tiap leka, tiap kesang anu ngecelakna teu aya sanes mikiran urang jeung nu jadi indung urang supaya bahagia. Pertanyaan sampai umur kiwari geus bisa nyieun kabahagiaan naon kana jadi indung jeung bapa. Ya Rabbana, bagi orang tua kami yang masih ada panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, cukupkanlah bekal ibadahnya, berkahkanlah sisa umurnya. Jangan ambil mereka sebelum kami bisa membahagiakannya ya Rabb. Izinkanlah kedua tangan ini membalas semua jasa-jasa baiknya ya Rabb. Ya Rabbana, andai kata orang tua kami harus wafat duluan, wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbana, demi Allah, malam ini kami berkumpul, kami merindukan orang tua kami yang sudah tidak ada.
Ya Rabbana, jaga mereka seperti mereka menjaga kami di waktu kecil. Titip mereka ya Rabbana, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Rabb. Ya Rabbana, luaskanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya, jadikanlah taman-taman surga kuburnya ya Rabb. Riyadun min riyadil jannah ya Rabb. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbana, di malam ini kami bermunajat, kami memohon berkah sholawat, berkah lantunan Al-Quran, berkah berjamaah. Kami memohon jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, anak yang kecil, yang dewasa maupun yang sudah menikah, terutama anak yang baru dihitan daripada anak Bapak JJ. Ya Rabbana, jadikanlah anak yang soleh, waladun sabikun. Jadikanlah anak-anak seperti anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Jangan biarkan anak kami seperti anak Nabi Nuh Kan'an ya Rabb. Sentuh anak-anak kami dengan hidayahmu. Lunakanlah hatinya dengan rahmatmu. Penuhilah hatinya dengan cahaya iman dan ilmu ya Rabb, agar mereka tidak tersesat ya Rabb. Ya Rabbana, di malam ini kami bermunajat. Siapa saja yang sakit saat ini, angkat penyakit dohir dan batinnya ya Rabb. Dokter hanya ikhtiar kami, obat hanya ikhtiar kami, bahkan uang pun hanya bagian ikhtiar kami. Sesungguhnya Kaulah Dat yang maha penyembuh ya Rabb. Terutama penyakit yang ada di tubuh kami, penyakit yang ada di istri kami, anak kami, orang tua kami, mertua kami, kakek nenek kami, saudara kami ya Rabb. Berkah sholawat sifat yang kami bacakan, angkat penyakit dohir batinnya ya Rabb. Ya Rabbana, di malam ini kami bermunajat. Berkahkanlah rezeki kami, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah kami dalam mencari nafkah ya Rabb. Cukupkanlah bekal ibadah kami. Jangan biarkan orang-orang yang di sini tertanggung hutang piutang ya Rabb. Jangan biarkan kami hita karena kami punya hutang ya Rabb. Jangan biarkan kami tidak bisa tidur karena memikirkan hutang piutang ya Rabb. Jangan biarkan kami bersih hutang piutang kepada anak cucu kami yang tidak tahu apa-apa ya Rabb. Berkah salawat, berkah berjamaah, ganti musibah dengan anugerah, ganti kesedihan dengan kebahagiaan, ganti kesusahan dengan kemudahan ya Rabb. Allahumma antarzuqna rizqan halalan wasi'an nafi'an mubarakan bi min ghairi ta'bin wala masyaqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma yassir lana rizqan halalan wa ajil bihi ya ni'mal mujib. Allahumma yassir alaina kulla asir. Susah kabingung sangakeun ka Allah, mempeng urang boga harga di mata Allah. Sadayana nu jadi beban, nu jadi berat pikeun urang, sangakeun sadaya daya ka Allah.